Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robi qadar tinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana. Alhamdulillah kelayan kudrat illahi robi qadar tinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta bari senuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Utari Nagih Pati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda padaran kang tile kasapi kuwanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting nyatana ka kulawarga Juragan Subrata khususna ka Den Dharma anu mana harita anu ngarasakeun dina peuting harita kacida keungna eta hanca teh nya sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Aneh nasa anu keketrok teh da jelas atuh kadenge pisan panto teh aya nu ngetrokan mata keran ieu mah buah-buah aya. Dharma ngomongna teu kebat sabab kadenge sora anjing babaung meni melewung samalah asa deukeut ka wasana mah digigireun ieu mah sarta dibarengan ku sora angin ngaguru handaruan rei bulu punduk asa muriding pating puringkak kalacat kana luhur kasur terus ngagojol ngarimunan maneh ku simbut tuluy ngadedempes bari ngadedengekeun kayan di luar anu matak sieun jeung geueung. Wanci nincak kana tengah peuting reup Dharma sare tibra sarta teu inget deui kana nanaon. Kasugri kaum dangu kocapkeun di tengah imah anu harita geus tiiseun eueuh sasaha teu kanyahoan jeleg jangelek aya hiji makhluk anu kacida matak pikasieunneun saurang tangtungan awewe anu make baju rok bodas sarta eueuh sirahan keur ngajanteng nangtung ari sirahna kakalayangan di luhureun teu lila geuleyeung ka hareupeun lawang pantau kamar darja anu katempo nutup
ujug-ujug reket berai panto buka lalaunan. Geleyeung jurig buntung asup ka jero kamar ngadeukeutan ka pelebah Darja anu keureuh sare tibra. Dituturkeun ku jurig hulu anu terus ngalayang luhureun. Brug panto kamar teh nutup deui ku sorangan. Mata si jurig hulu bolotot beureum semu hurung. Sihungna ranggetek, letah panjang lel, irungna ngalohkor kawas liang belut. Getih seger tina beheungna nyarak celakan ka handap maseuhan kana awak Darja anu keureuh sare tibra teu inget kana nanaon. Darja, Darja, yuk aing datang, rek males pati kasia, nyaring sia kurang ajar. Ceuk si jurig hulu bari seuri nyikikik sorana semu ngirung mata kukurayeun. Jeung matak muringkak puluh punduk. Celak-celak getih tina beheungna nyarak celakan kana beungeut. Darja ngulisik tapi ari panonna mah peureum ari leungeunna ngaragama ngusap pipi. Sanggeus dirasa-rasa tetela baseuh nyabrai beunta lalaunan. Ret kaluhureun breh katempo si jurig hulu keur nyangereng ka manehna. Ret deui kagigir kasampak si jurig buntung keur nangtung ngabadega. Lenyap Darja reuas awakna ngaleper jajantung ratu gawas aya anu ngadudut hatena tagiwur teu boga rasa. Manona molotot sungut calangap. Kesang tiis ngoprot masuhan kana sakujur awak. Dada renghap ranjuk napas ngahegak pangacian geus kabur teuing ka mana. Ah! Darja ngoceak satarikna. Korejat cengkat maksudna mah rek lumpat. Tapi oroka aya tonggongna anu peuting kamari ditubruk lisung tea karasa nyeri. Malah mah terus ngajenghak parat nepi kana cangkeng. Gubrak awakna ngagoler deui. Rek ka mana sia teh Darja? Yuk aing si Utari datang. Lain baheula si aing teh bogoh ka aing. Tapi ayeuna kalabet kokoceakan. Ampun. Ampun Utari. Ampun. Ceuk Darja harita kokoceakan menta ampun ka Utari. Ari sia gelo Darja make jeung menta ampun. Apan ku aing oge can dikukumaha sia teh. Tapi geus ampun-ampunan. Si jurig hulu seuri ngagilik-gik sedengkeun Darja harita ukur bisa gogorowokan bari ngagoler. Da puguh teu bisa hudang malah terus nutupan beungeut ku dua dampa leungeunna. Seot si jurig hulu ngadeuketan kana beungeut, buukna anu ngagaris ka ambeu bau hanyir getih. Reup Darja peureum meniti kekarakat. Heo ka ambeu bau rampe, selengseng bau bangke. Nya puguh atuh meni ngurel matak sebel. Si jurig hulu seuri ciciri hilan bangun anu kacida bungah nempok itu teh. Tolong! Darja kokoceakan menta tulung. Korejat maksakeun cengkat tapi cangkengna nyeri. Gubra gerag-gerag tina luhur pangsaream terus nangkarak tina ubin bari kukuliatan. Aduh. Tapi bareng jeung kitu si jurig buntung anu tita tadi geus ngabadega sakilat nindihan awak Darja anu keur nangkarak. Leungeun anu panjang tur kukuna anu rangkuas jadi hareuras sartos sakilat. Seak bret. Ngarang sadan awak Darja nepi ka bajuna rangsak. Burial getih ngucur geus kitu seak bret kana beheung jeung beungeut. Atuh puguh Darja teh meni pakupis bari jeung jejaritan nakisan sabetan kuku si jurig buntung. Sabot keur kitu Pasubrata jeung bojona
Kitu deui Darma Neng Ratna jeung Biaci anu keur sarare di kamarna harita pating koreja tudang. Duragiru keluar terus nyamperkeun ka kamar Darja. Da puguh kahudangkeun ku sora anu gogorobokan estuning mata kariwang. Darja! Darja! Kunaon? Pasubrata nyurungkeun panto tapi pageuh jika nama ditulakan ti jero. Darja! Darja! Buka pantona kunaon atuh maneh teh. Wayah kieu ngadon gogorobokan. Eling acan api henteu. Ngahariwangkeun batur. Ceuk Pasubrata gegeroan ka anakna bari kekatrok kana panto. Tapi eueuh anu nembalan ngan ukur kadenge sorana bae anu keur kokoceakan teu eureun. Duh amana nah kunaon atuh anak urang teh. Ceuk Bu Halimah bari rawah riwih da puguh reuwas sarta melang ka anakna. Kitu deui Ratna jeung Biaci duanana meni rampang reumpeng teu puguh cagap. Nyaduka teuing atuh ibuna apan ama oge teh nyaho. Nya kunaon si Darja teh? Meni asa kumata ngariweuhkeun anak anu hiji ieu mah. Teu weleh ngan ukur nyusahkeun bae ka kolot teh. Ceuk Pasubrata satengah kukulutus da puguh keheul ka Darja teh. Ulah kitu amana. Da hade goreng ge anak urang eta teh. Nah piraku rek diantep kumaha lamun si Darja menang cilaka. Nya geus jempelah ibu mah. Tong nambahan kawer. Pasubrata gancang nempas kana caritaan bojona. Terus ngareret ka Darma. Yang Darma, cing sok buka eta panto teh baksa we lah. Da kawasna ditulahkan ti jero. Antaran pageuh disurungkeun mah. Muhun mangga ama, keun atuh ku abdi urang tubruk pantona. Bener tubruk we lah. Rujarkeun pantona ngarah gancang muka. Nya geus kitu mah harita keneh Darma ngawahan. Anu saterusna hiuk. Jebrod. Panto teh ditajong sakaligus. Brak muka breh katempo ku sararea awak Darja keur ngagoler dina ubin. Awakna geus baloboran ku getih. Leungeunna pakupis. Nempo kitu sararea jadi olohok. Lantaran heran ku kalakuan Darja da puguh anu sejen mah teu bisa ningali lamun di dinya aya si jurig buntung anu keur nyakaran awak Darja. Darja anaking, kunaon hidup teh? Telenjeng Bu Halimah nyamperkeun ka anakna anu keur ngagoler paripakupis. Astagfirullahaladzim, kunaon ieu teh kunaon? Bu Halimah ngarangkul kana awak Darja terus digulang gaper bari ceurik. Tapi Darja terus pakupis bari jeung abrug-abrugan. Nempo kajadian kitu. Plus Darma jeung Pasubrata bareng ka jero kamar terus gupgap nyeklan leungeun jeung sukuna. Darja, eling, istighfar kadinya. Astagfirullahaladzim, kitu sadar atuh. Kunaon ieu teh sok gancang istighfar. Kudu ingat ka Allah istighfar. Ceuk Pasubrata bari nyeklan leungeun anakna anu geus abrug-abrugan jeung teu eureun gogorobokan. Tanaga Darja kawilang gede da eta atuh Darma oge anu keur nyeklan sukuna menit ti bebergeg. Sabab terus bae pakupis tatajong jeung teteje hayang leupas. Da puguh anu katingali ku manehna mah anu keur nyeklan ka manehna teh taya lian ti si jurig buntung. Ya Allah Gusti, anu agung, Allahu Akbar. Allahu Akbar, kunaon hidup teh Darja. Eling, jang eling. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ceuk Bu Halimah bari ceurik malah kituna teh terus gegereneng babacaan sabisa-bisa. Bareng jeung kitu si jurig hulu anu keur kakalayangan harita tuluy ngablesat ka luhur nobros ka langit. Sabab manehna teu kuat ngadenge Bu Halimah anu terus kegerendengan macakeun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Di jero kamar beut asa aya hawa panas anu ngarerab ka si jurig hulu jeung ka si jurig buntung. Nya akhirna ngiles kaluar ninggalkeun eta kamar. Iuk angin ngagelebug handaruan, cungungung sora anjing babaung dibarengan ku sora manuk jurig nu rabeng hariber ngurilingan suhunan imah juragan Subrata. Pating kareak mata keung jeung geuman.
Cikikik si jurig hulu seri bari terus ngurilingan suhunan imah. Sorana ngirung mata kukurayeun. Gebeg sararea rewas rei bulu punduk muriding jadi pating puringkak. Sakujur awak karasa sapating sariak paranas tiris. Kang Darma, sora naon eta Kang? Ceuk Neng Ratna bari terus ngadeukeutan kalanceukna anu keur cingogo nyeklan suku Darja. Beungeutna katarapias awakna ngeleper. Ari bi acih bru diuk di lawang panto terus nutupan ceuli bari murungkut. Duka teuing da akang oge teu apal aturat. Ceuk Darma bari jeung luak lieuk. Jajantung asa ratuk da puguh sarua ngarasa sieun. Ari Pasubrata anu keur nyeklan leungeun Darja katempo awakna meuni ngeleper. Darja, moal deui sia bakal modar. Ceuk si jurig hulu anu keur kakalayangan. Paralak kana kenteng beut kawas aya anu ngawuran. Puguh bae anu di jero imah beuki sarwak ngadenge kitu mah. Kang Darma, tah aya nu nyarios kitu ka Kang Darja. Saha eta teh Kang? Duka teuing Rat. Kawasana lain jelema eta mah. Sok babacaan aturat. Babacaan sabisa-bisa. Ulah geumpeu da akang oge sarua sieun. Walon Darma sanajan sarua ngarasa sieun jeung keueung maksakeun nembalan kana pananya adina. Tuluy gerendeng babacaan. Sedengkeun juragan Subrata nya oge manehna teh kasebut geus kolot. Tapi ari ngadenge sora anu kawas kitu mah teu buru ngadegdeg. Komo deui lamun geus ningali jirimna buat teuing kumaha. Nya kitu deui Darma sarua rajin inget kana babacaan tapi ngan ukur inget kana mimitina hungkul. Da kadituna mah teuing maca naon teu pararuguh kadengena. Tapi anu kawilang rada kuat mah Bu Halimah mitra. Bubuhan hiji indung anu pikir jeung rasana teu weleh inget manteng ka Allah sarta ibadahna oge leket tara tinggalin. Nya terus bae babacaan sabisa-bisa. Naneda muntang tulung ka Pangeran anu Maha Kawasa sangkan kulawargana meunang panang tayungan ti mantenna. Anu akhirna hatena beuki teteg teu gampang kabawa ku sakaba-kaba. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu jep sora anu seuri teh jempe. Di luar jempling eueuh anu kadenge. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun ya Allah. Nuhun Gusti anu Maha Agung. Jigana geus nyingkah meureun eta jurig teh. Bu Halimah ngucap syukur ka Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Sarta terus ngusap beungeut ret ka Darja anu keur ngajoprak bari humarurung. Di luareun imah ukur kadenge sora angin beuki lila beuki laun kawas anu ngajauhan. Sora anjing babaung jeung manuk jurig ayeuna mah geus repeh. Bu Halimah beuki ngarasa teger hatena. Yang Darja eling atawa henteu Jang? Bu Halimah melong ka anakna nu kaayana tambah pikawatireun. Beungeut jeung awakna kitu deui leungeun, raca tapak kuku geretihan alatan dicakaran ku si jurig buntung. Kitu deui puhu leungeunna anu tadi beunang kakara di ubaran, ayeuna mah getihna jadi ngaburial deui tatuna kalah beuki parna. Aduh, Ibu, tulungan abdi Bu. Ceuk Darja bari humarurung leungeunna terus ngarangkul ka indungna. Ujang Darja anaking, kunaon atuh hidup teh? Nah jeung aya kejadian sarupa kieu, put matak teu kaharti ku pikir sarta teu kahontal ku akal. Eta awak meniruk sakieu sok kancang caritakeun ka Ibu. Terus terang kunaon hidup teh Darja? Bu Halimah ngomong kitu teh bari jeung murag-murageun cimata. Lantaran teu tega nempokayan anakna. Ari Darja ngadenge indungna nyarita kitu teh teu bisa ngawalon. Tapi kalah terus ceurik ngagukuk nyusup kana lahunan indungna. Ningali kajadian kitu Pasubrata Darma jeung Neng Ratna meniru menghap sabab teu ngarti kanu ayeuna keur dialaman ku Darja. Ibuna, geus tong waka dibawa ngomong. Mending oge sok urang ubaran heula tatuna. Eta geuning awakna meniruk sakitu. Ceuk Pasubrata.
beri terus rog ngadegetan ka Darja. Nya bener urang ubaran heula mending oge. Bi Acih sok ka ditupang nyokotkeun cai haneut kana baskom. Sakalian jeung lamakna anu bersih, sok buru ka ditu terus bawa ka dieu. Bu Halimah nitah ka Bi Acih sangkan mawa cai kana baskom. Keur ngubaran tatu Darja anu katempo ka ayana kalah beuki parna. Mangga agan. Kojengkang Bi Acih ka tukang, rek nyadiakeun anu dipenta. Ari Pasubrata jeung Darma terus ngangkat awak Darja kana luhur kasur, tuluy digolerkeun keur kitu jol Bi Acih mawa baskom anu dieusi cai haneut. Sor diasongkeun ka Bu Halimah jeung lamakna. Geus kitu prak tatu Darja harita dikumbah dibersihan apik pisan. Samalah mah dibantuan ku Neng Ratna jeung Darma diubaran sabisa-bisa. Nya teu lila oge geus rengse tatu Darja geus diperban anu saterusna pada nungguan ku sararea. Aduh. Darja terus humarurung da puguh sakujur awakna karasa nyereri. Tatuna nu kakarabieu diubaran karasa peurih nyanyautan. Nempo kayana nu sarupa kitu sararea oge ngarasa watir. Komo anu kasebut indung nama terus bae harita diuk gigireun bari ngabeberah ka anakna nu keur ngararasakeun ka nyeri anu pohara. Darja, cing sok atuh geura caritakeun lalaunan we. Ari bisi teu kuat mah. Naha naon anu kajadian teh? Eta beungeut awak jeung leungeun meuni raca kawas kapakuku. Saha anu geus nandasa hidep teh? Pasubrata ngamimitian tumanya ka Darja da puguh kacida ngarasa panasaran. Ama, abdi janten kieu teh gara-gara si Jurig Hulu sareng si Jurig Buntung anu terus ngudag-ngudag bae ka abdi. Ah? Naon? Gara-gara si Jurig Hulu jeung si Jurig Buntung? Pasubrata ngajenghok kitu deui sakabeh anu aya di dinya. Sararea ngarasa kaget. Laras gara-gara si Jurig Buntung, manehna anu ngarogahala ka abdi. Ama mah ngarasa heran Darja. Naha nya eta teh? Ceuk rarasaan mah asa piraku jeung mustahil make aya jurig ngarogahala ka manusia. Tapi lamun teu percaya heueuh da aya buktina. Asa bingung ama mah ieu teh bener-bener asa mustahil tapi kajadianna nyata. Ceuk Pasubrata. Panon mencrong ka anakna nu keur ngagoler bari humarurung. Sedengkeun anu sejena terus silih reret da puguh sarua ngarasa heran. Nya ibu oge heran. Ceuk pikiran mah ieu kajadian teh asa mustahil. Tembal Bu Halimah sarua ngarasa heran jeung teu ngarti kana eta kajadian. Ama ibu, pamiku salangkung mah tangtos pasoalan ieu teh asa mustahil. Nanging apan dina wengi kamari oge si Darja teh diudag-udag ku si Jurig Hulu sareng rencangna si Mamat dugi ka ngalaman tatu. Tapi dina wengi ieu aya deui kajantenan anu sami. Nya paminumutkeun pangemut abdi mah eta jurig teh bade ngarah pati. Margi apan tadi oge jelas kadangu ku urang sadayana. Si jurig teh ngancam lamun moal lila deui cenah si Darja teh bakal modar. Tah kitu ku kupingan abdi mah tadi teh. Ceuk Darma bari melong ka Darja anu beungeutna katarasepa. Da puguh ngarasa riwang sieun jeung keueung. Atena tagiwur teu puguh rasa sok sieun nya lamun hirupna di alam dunia geus moal lila. Puguh nya ama oge ngadenge kana caritaan teh. Tapi naha nya eta teh si Jurig Hulu ngancam kawas kitu?
Rek teu percaya tapi kadenge. Tapi anu jadi pertanyaan teh naha si jurig hulu make jeung rek maehan ka maneh Darja? Ceuk Pasubrata tumanya deui ka Darja bari mencrong. Atena kebeku kapanasaran sakaligus ngerasa melang. Ditanya kitu ku bapana Darja ngahuleng. Da puguh teu bisa lamun kudu terus terang ngomongkeun anu sabenerna mah. Lantaran geus kacipta balukarna lamun bapana nyaho tangtu bakal ngamuk. Samalah teu mustahil lamun manehna bakal terus dilaporkeun kanu berwajib pikeun nebus sagala lampa jahatna nu geus dilakukeun ka utari ti heula. Darja cing sok jawab anu bener. Naon sababna eta jurig teh terus ngarah-ngarah ka maneh? Da piraku ari eueuh mimitina mah jeung deui poa maneh boga kasalahan mata kitu oge nya. Pasubrata malikan deui tumanya lantaran Darja kalah terus ngabetem. Sanggeus aya kana sawatara waktu Darja ngawalon tapi lalaunan sarta sorana rada ngageter. Ama, mugia bae salira percanten margi abdi oge teu terang pamikana sababna mah. Ngan eta mah jurigna we anu teu uyahan. Dararaosan mah abdi teh saeutik oge teu gaduh kalepatan ka manehna. Margi apan abdi teh teu wau sareng sareng eta jurig teh da tara ulin bareng. Darja ngawalom tapi manehna keukeuh bung nyaritakeun anu sabenerna. Darja, nah geus nyaho atawa henteu? Lamun si Udin maot, ari ceuk nurutkeun beja mah. Maotna alatan dibinasa ku si jurig buntung di talaga. Darma tumaunya ka adina. Da puguh hayang nyaho nah Darja teh nyahoeun atawa henteu lamun sobat medokna ayeuna geus tilar dunya. Ya komo we atuh Kang. Kuring oge apa lantaran kamari geus ngadenge ti urang lembur. Basa keur aya di jero masjid. Walon Darja hatena ngarasa sedih jeung nalangsa. Sok sanajan dina peuting kamari keur ngararasakeun kanyeri anu pohara. Sarta pikirana asa eling asa henteu tapi Darja masih bisa ngadenge hawar-hawar kana obrolan si Godeg jeung Mbah Ewon. Harita nyaritakeun lamun si Gojin geus maot dibinasa ku si jurig buntung di talaga. Puguh bae hatena asa beuki keueung kalangkang malakal maot geus asa narembongan. Lamun di pikiran mah memang mata heran. Sabab anu diarah ku eta jurig teh geuningan ukur maneh sabatur-batur. Da anu sejena mah henteu. Ceuk Darma terus ngahuleng mikiran pasoalan eta anu can kapanggih jawabana. Ieu pasoalan teh matak jadi bingung. Sakaligus matak hariwang sok sieun nya eta jurig teh ngalanyawa maneh Darja. Ceuk Pasubrata terus ngahuleng mikiran eta pasoalan. Sok sanajan nya ari hate mah loba kakeuheul ka Darja. Da puguh geus maling duit, perhiasan jeung erloji tapi ari ngadenge aya anu rek ngalanyawana mah. Pasubrata ngarasa hariwang lantaran hade goreng oge anakna sorangan. Keur sajongjongan mah terus pating haruleng. Obrolan ngeunaan si jurig hulu jeung si jurig buntung ngabuntut bangkong eueuh tuluyna. Saurang oge can aya anu bisa nyaho kana sababna salain ti Darja anu boga pokalna. Mangsa alam harita teh beuki peuting bae. Malah mah geus rek nincakanawan Cijanari. Pasubrata ngaleos ka kamarna kitu deui Neng Ratna jeung Bi Aci. Da puguh geus ngarasa tunduh. Sedengkeun Bu Halimah jeung Darma duanana teu ingkah tidinya. Terus bae maturan Darja nepi ka bedug subuh. Kasugri kaum dangu.
Kocapkeun isukna kaayaan Darja teh kalah beuki parna. Tatuna anu geus diubaran peuting tadi masih kene baseuh ngaluarkeun getih. Kitu deui awakna ayeuna mah beut jadi panas meuni nyongkap. Darja terus-terusan humarurung mata kuatir sarta mata kariwang. Bibirna katarageun teu malah beungeutna oge meuni pias. Nempo kaayaan anakna anu sarupa kitu nya antukna mah. Pasubrata nyieun kaputusan pikeun mawa Darja ka rumah sakit sabab ngarah meunang perawatan anu leuwih alus ari aya di tempatna mah. Rebun-rebun keneh oge harita geus saragedangdan. Samalah Darma geus ngaluarkeun mobil 3 rasi rek mawa adikna. Kang Darja, hapunten nya Kang, margi abdi mah moal tiasa ngiring jajab ka rumah sakit ieu teh. Nyambugi akang cing enggal damang deui. Samemeh indit Neng Ratna ngomong kitu deui kalanceukna bari neuteub. Ari Darja teu ngawalon ngan cukup ku unggeuk tanda nganyakeun. Da puguh geus teu kaduga ngomong-ngomong acan lantaran kaayaana beuki ripuh. Nyakeun bae atuh Nyai hidup mah teu milu oge. Da puguh loba pisan pagawean anu kudu dijalankeun. Keun lah tong hariwang sabab aya ibu jeung ama kitu deui Darma anu bakal marengan. Walon Bu Halimah bari melong karatna anu katempo bangun hariwang. Nya nuhun atuh pami kitu mah. Da leres abdi oge ngaraos seuregreg pami disarengan ku Kang Darma mah. Kang, kadenya di jalan mugi cing atos-atos ulah ngebut-ngebutan ngebantu mobilna. Omatnya Kang, kasauran abdi teh kedah diperatoskeun margi sok hariwang. Ceuk Neng Ratna ngareret kalanceukna anu geus sagedrek indit. Nuhun Rat, insyaallah ku akang oge tangtos eta kasauran teh bakal diperatoskeun. Ratna masing tenang we nya. Sarengna deui kade itu pada melan kantor anu kamari. Dinten ayeuna kedah direngsekeun. Darma harita papatah heula kanu jadi adina ngeunaan pagawean kantorna. Sumuhun mangga Kang, teu kedah salempang. Terang beres we lah pami pada melan mah. Sok mangga atuh Kang. Bilih kabujeng siang. Oh nya hayu atuh. Doakeun nya cing salamet ulah aya halangan. Nya geus kitu mah harita keneh Darja terus dibawa asup kana mobil. Dibarengan ku indung jeung bapana. Ari Darma nyupiran di hareup anu saterusna mobil teh maju lalauna ninggalkeun pakarangan imahna. Ditingalikeun ku Neng Ratna jeung Bi Acih nepi ka mobil ngiles pelebah pengkolan. Kasugri kaum dangu. Gancangna carita sarta teu kudu dicatur itu jeung ieuna. Waktu 10 poe geus kaliwat tiba Darja dibawa ka rumah sakit. Nencak kana poe anu ka-12. Harita teh poe Sabtu isuk-isuk pasubrata jeung bojona kitu deui Neng Ratna geus saragedangdan. Lantaran rek mapakeun Darja ka rumah sakit. Sabab geus meunang izin ti dokter anu ngarawatna. Dibarengan ku Mang Salim anu jadi sopirna. Harita Darma teu milu da puguh kabeneran keur aya pagawean anu kudu dijalankeun ku sorangan. Jag tinggalkeun kaayaan kulawarga pasubrata anu rek mapakeun Darja ka rumah sakit teundeun sakedeung. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun Kartika saurang mojang kota sobatna Neng Ratna teh. Harita teh wanci isuk-isuk panon poe karek meletek ti beh wetan. Di jalan raya kota Bandung aya hiji mobil sedan beureum anu maju ngablesur tarik pisan. Ari nu mawana taya liam ti Neng Kartika anu rek ngajugjug ka lembur Cibodas. Lantaran dina poe eta geus boga janji rek jalan-jalan jeung Neng Ratna. Matak ti isuk keneh oge geus miang. Samalah teu poho di perjalanan nyelang meuli heula oleh-oleh keur sobatna ngarah teu datang lengo. Da puguh kasebutna ti kota. Kira-kira wanci jam 10 beurang. Neng Kartika geus anjog ka sisi lembur. Mobil maju lalaunan sabab jalan rada garinjul. Lareng ngaliwat ka pelebah dapuran awi tempat ti heula mobilna mogok. Jurut turun tina mobil bari mawa bungkusan. Terus lempang maju ngetan.
Nepi ka oge geuning ka lembur Cibodas aing teh. Tetelanya hawa di lembur mah meuni seger kieu. Loba tatangkalan jeung loba sawah anu kaliwatan meuni harejo mata kresep. Tekawas kayaan di kota beuki dieu teh hawana karasa kalabeuki panas. Mata kareudang. Ceuk Neng Kartika bari leumpang teh noroweco ngomong sorangan. Panona raratreret nitenan jalan anu kaliwatan. Tekung silila leok mengkol kabelah kenca, gok kategalan anu biasa sok diparake ngangon domba ku barudak. Terus ngarandeg telila terus leumpang deui maju ngidul, leok mengkol kabelah katuhu mapai jalan satapak anu kenca jeung katuhuna loba dapuran awi. Didinya mah sanajan beurang oge, tempatna karasa tiiseun, geus kitu terus leumpang telila anjog ka talaga. Neng Kartika lengkahna ngarandeg, nya tuluy ngajanteng nangtung di sisi talaga anu caina herang tapi semu hejo pating ganenyas kasinaran ku cahaya panon poe anu keur meuhejeuna bengras. Keur kitu hiliwir angin sumilir nebak kanadang daunan, pating arulang jeung pating korosak. Manuk piit pating geleber telila terus entep dina dahan bari ricit di sarada es tuning mata kuaas. Meuni endah geuningnya kaayaan dieu tempat teh. Pantesan lamun teh Utari betah cicing di dieu. Da aing oge sarua ngarasa betah. Ceuk Neng Kartika bari melong ka tengah talaga. Geus kitu terus leumpang deui rek ngajugjug ka imah Utari anu aya gigireun tangkal caringin gede belah kidul. Telila oge geus nepi, reg Kartika eureun bari jeung rada kerung. Alah, nah geuning imah teh eueuh. Da jelas bener teu lama aya di dieu. Tapi nah ayeuna beut eueuh. Neng Kartika ngomong sorangan bari raratreret nitenan eta tempat neangan imah Utari anu teu heula panggih jeung manehna. Nya ka mana Utari teh? Buah-buah geus pindah sabab sidik di dieu imahna teh. Tuh apan tangkal caringin mah aya keneh. Tapi ari kekembanganna eueuh samala imahna oge. Teu katingali urut-urutna acan. Mitra cageulayu carita urang tunda heula. Insyaallah kit urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.